Bah geus beres gawe. Naon? Geus beres gawe. Hayang lele. Komo ya hayang lele mah. Eta leung mana rek dibikeun naon gitu? Saha nu nawaran lele, abah geus beres gawe pedang geus cicing di saung. Oh, di pais make surawung mengeunah euy. Nya kitu plakeun heula we nya bisi pae nya euy. Ai Ah. kitu naon leuheung make jeung rek mere lele euy. Lain rek mere lele. Abah geus beres gawe pedang geus cicing di saung. Ya taman juga anu ripuh. Oh, jang nyuguh. Eta mane mah tuh da nyuguh ka saha cenah. Lain nyugu abah. Abah jika anu ripuh mending geus jiga anu mau ngomong. Tambah jamrongnya maneh teh. Ah, inget segala rupa tuh da maneh masuk rea janji segala rupa. Jadi mang mana teh nya ieu teh boga janji pais lele adu make surawung jeung mah jamrongnya. Lain nyuguh kabah jamrong. Abah gawe geus beres pedang geus ka saung. Oh, komo make surawung mah rek di surawungan lah ku aing mah rek digeuna-geuna da anger meureun ku urang di daharna mah rek make sere, aing rek make laja. Koneng mah mal kaliwat. Arekeun we. Lain mere lele ieu mah. Abang geus beres gawe pedang geus ka saung eta mah jiga anu ripuh gitu. Oh, nya kudu nyuguh mah da kudu atuh ai nyuguh mah. Ulah gagabah eta janji nyuguh teh kudu eta teh. Sok sel gambarangan kudu manehan mah ai janji teh. Lain rek nyuguh abah ieu mah abah jiga anu ripuh mah jiga mau ngomong. Oh, Kak Mbah Jamrong tadi oge atuh mane kala-kala dilepaskeun. Sok atuh ala kala dilepaskeun. Ari si abah na ieu teh jadi kana mere lele. Ieu mah abah geus beres gawe gitu pedang geus ka saung. Wah, rek make surawung ku abah oge arek rek dikumplitan lah tenang komo nu kitu mah urang dingeuna-ngeuna. Arek urang Mbah Jamrong kana abah Lele mah ulah diala lain mere lele ieu mah lain. Nanya geus beres gawe. Urang ala lele lin. Lele mah ulah ieu mah lelengan hiji-hijina pibibiteun coba ieu mah. Oh, nya urang ieu. Ulah lain mere lele ieu mah lain. Abah geus beres gawe pedang geus cicing di saung. Oh, rek make surawung tenang lah abah mah apal ai nyuguh-nyuguh mah biasalah. Jajampeanana ge bisa. Nah, ieu teh jadi kana disuruh ieu mah lain. ulah ieu mah lele mah ulah lain mere lele abah lain nanya urang geus gawe Tah ning lauk ieu ieu mah mah. keur pibibiteun ulah abah ieu mah lele kadi ke sair teh eta lain nawaran lele ieu mah lain Bener lele mah diala lah ku abah. ulah abah lain mere lele ieu mah abi Nah, ieu ning beunang. ulah ieu mah lele mah 6 kali itu lain mere lele ieu mah nanya geus gawe